Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Datang tosna panginten dulur-dulur simkuring. Kawarsan dina dinten ieu dangat ieu simkuring seja silaturahmi ngajelengna kapalihan Purwakarta atanapi Cikalong Wetan gitu ya. Luka kalabatna masih keneh Cikalong, luka kalabatna Purwakarta. Tang tosna panginten simkuring baris nepangan silaturahmi ka kadiamana atanapi ka bumina penyanyi pop Sunda, pelaku seni anu tos kakoncara panginten anu sempat booming viral. Tangtosna ayeuna tos rada redup gitu. Redup teh duka redup menuju proses penggarapan single atanapi album terbaru atanapi ayeuna menuju masa-masa pandemi gitu. Tangtosna panginten tos kauninga simkuring ayeuna teh baris nyumpingan bumina nyaeta teh Neng Leor anu wes gitu tah goyang gitu. Teu sabar, ayo ikutin pokona mah. Hade ya. Simkuring kapungkur kantos ka dieu teh lami pisan. Nyebrang. Mudah-mudahan arah raya karena ieu tanpa konfirmasi. Jadi kita spontanitas kita grebek bumina teh Neng Leor. Mas licin. Tahu licin? Mudah-mudahan arah raya nya. Soalnya juga no kosong ya. Tah pamit telepat ieu. Kos ketawis kan. Assalamualaikum. 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 Oh aya. Aya. Nah, ieu teh Leo. Alhamdulillah. Iya weh, sareng keru sadayana asa 10 jalmi panginten. Aya naon dieu? Aya oray. Si eta mah naon teh bebe mendingan akan pisan. Iya sengaja karena memang wargi kieu ya. Anu kahiji panginten tos lamit silaturahmi. Ngomong dah tuh konsepan itu apa sih? Ih. Eh? Naon? Justru pamit tanpa dikonsep teh sok sae gitu. Astagfirullahaladzim tinggal ieu tos ngaramet. Nuju aya tamu. Itu barudak biasa Oh, naon. biasa. Emang isukan ka dieu teh. Ih. Emang Betul, boga besok acara. naon gitu? Acara naon Itu teh? bebeja itu naon ini rakeun. Kesebaran di boga adik. Tah ieu wargi janten teh Neng Leor tanpa make up ye. Janten di bumina berhijab. Jadi bentuk sareng di panggung, pamit di panggung kan. Weuh. Culas sih amit-amit. Oh, Sumpah nama. lagi. Ayo ka jero atuh yuk. Siap, abi lami ya teh ka dinya. Heeh, ka mana wae. Aya hungkul cuman teh Leor anu sibuk, anu sombong. Sombong Ketika di sampai teh. kontak teh. Ayeuna di kontak kemana terakhir checklist donana tah. WA-na Nomornya diganti. nomornya digantos. Oh. Nyata gitu kesabar lagi ganti. Maksudnya kumaha teh? Itu eta mah rahasia. Rahasia ilahi. Perusahaan. Pokoknya ke wargi udah ngelajeng di ngobrol nu lebih lanjut. Tah ieu teh Leor teh. Karena ya Allah ya Karim astagfirullahaladzim demi Allah teu akan kasih itu kudu sih kan ningali kamera tuh teh itu saha barudak nyumpatan ka dieu. Pamana mah kieu teh lami pisan di naon teh Leor teh cenah teu ngalungsurkeun single atanapi album. Cobi cenah pangneangkeun gitu kan. Nah, eta duka eta juga nama meureun cek fans-fansna teh Neng Leor makana saja silaturahmi ka dieu. Sengaja tanpa aya konfirmasi teh karena naon? Astagfirullahaladzim. Ayo tuh bicara kalabat moal teh mun moal ku hideung ya. Gue sanggup di dia. Ayo ayo. Ayo wargi urang kalabat. Koleksina memang luar biasa. Wah, Robi tinu kapungkur ieu. Karena kapungkur mah kantor di dieu teh pamit lepat. Aya tirai. Buka tirai naon. Oni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok
Cipok dibejakeun kasih nyangsa. Didesain sebagus mungkin suasana bumina teh neng leor teh gini. Iya teh namanya payuna hungkul. Teh jigana ngobrolna asik di luhur teh. Di luhur mah jigana ieu bakal disuguhan soalna mun di dieu beda kana hate ieu mah. Kalau jero mana? Si teh jinang tanggelut kasih nyangsang. Si nyangsang leuwih nepsong neangan tai jin nyangsang galut di. Jadi pengker naon teh? Tuh, wargi di pengker ieu teh orai. Orai welang. Aduh. Beres ya, dia. Oh iya wargi tak katawis katinggal teh. Tuh. Oh tidak. Wah badak pisan ya. Teh anu di luar teh. Kecil di luar teh di ditu di. Entong atuh. Coba katinggal teh wargi. Katinggal nya. Oh, ya. Nah, enak orang ini. Oh, geningnya. Tuh. Kieu ai bumina seniman teh. Seunik mungkin, sebagus mungkin si bumina teh didesain supaya betah di bumi. Ah, gening baso ieu teh. Oh, lamun hujan berarti bocor atuh. Di luar yang lawan ieu. Sok atuh mangga abdi bade ngaripi heula ieu tah. Ieu wargi. Bilih wargi-wargi sadaya. Tah can aya nu uningan nu namina ieu teh. Naon teh? Lisung. Lisung teh kagunaanana nyaeta kanggo nutu pare. Zaman kapungkur mah kan teu acan zaman aya mesin deso ya. Helaran disebut teh kan. Kapungkur mah janten pami misalkan ngagiling pare teh ku ieu ku lisung di kieu tah. Terus sok aya tradisina oge. Duka sasi naon, duka kaping tiap kaping sabaraha. Janten sok aya naon disebut teh. Sanes reog sanes kapungkur teh. Nah, di gitu-gitu. Ieu lisung sareng. Ieu naon namina kieu? Lisung teh pan ieu. Berarti ieu halu. Sanes halu teh, sanes halu eta. Tah, ieu aya Semar mesem. Aneh. Aya wayang ya pamayangan. Pokona mah. Cobi urang tinggal. Dia emang di luar aya naon teh? Hah? Jadi ieu teh ruanganna kanggo ngakaper lagu atau napi naon teh tadi teh? Semulai ya. Tempat semulean di dieu. Jadi ieu ruangan bawah tanah sebetulnya. Tak teu aya jaringan sama sekali. Karena memang ruangannya ruangan bawah tanah gitu. Tadi ruangan studio kanggo cover lagu atau napi semulean teknik mayor di dieu. Jadi alhamdulillahnya silaturahmi mudah-mudahan nyendak berkah kanggo urang sadayana. Nyendak berkah kanggo teneng oge di dieu mudah-mudahan sing sararehat, langkung sukses. Sareng tadi teh aya bocoran sakedik insyaallah cenah saurna baris aya album atau napi single-single nu terbaru nanti teneng leor ieu. Margi lami pisan nya teh katawis. Lami teh katawis. Dulu anu sempat booming teh laguna teh lagu naon lah nya. Kerang taroskeun pokona mah. Lagu anu sempat booming anu ngomong. Jika kitu tah. Kerang taroskeun ieu sempat sampai di Bandung oge ya di Indonesia kan teh viral gitu ya. Ieu ruanganna ieu teh ruanganna teneng kanggo podcast guys. Baik hadirin sekalian, hadirin yang berbahagia dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita akan coba semula tes cek 2 3 cek 3 2 Geleting ya. Cek
C C C C. Dua 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 dua. Tiga 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 tiga. Panjang teuing. Nah, kalaresan teneng leura nuju ibak heula ataupun nuju dangdos heula saurna di tadi teh ibak cenah. Tacan ibak maksudnya teh gitu karena memang ieu nu disebut teh naon teh surprise ya. Surprise, jadi kita tanpa ada konfirmasi dulu ke teneng tiba-tiba langsung hajar langsung datang ke sini karena kontak pun dua-duanya tidak aktif gitu. Jadi langsung aja hajar ke sini dan alhamdulillah tenengnya juga sehat walafiat dan kebetulan nuju aya di Bumina gitu. Terus katawi tadi ke orang sadaya itu neme saparapatna teu acan itu kapal itu masih kena aya. Kapal itu kan masih kena aya kaluhur ka handap. Wah, pokoknya masih kena luas. Kayak orang review sadayana koleksi-koleksi naon teh isi Bumina teneng. Nah, wargi ayeuna ieu posisina di ruangan mana ieu? Di ruangan payun. Ruangan payun soalnya ruangan naik nate cigana pami di hektar mah ieu 1 hektar mah lebih cigana. Pokoknya asup di pelosok itu biji-biji di belah kidul Tapi gitu. teh payun mah ciga alitnya. Ti payun memang alit, katawis berarti ke wargi sadaya ge ti payun memang alit. Pas begitu asup teh langsung dilinglungkeun. Aya nu ke bawah tanah tadi di studio teh kan. Hipnotis. Kais notif pokoknya mah. Nah gitu wargi. Saya Bumina teh neng leor. Kita nah naon atuh? Sau. Ya, cek orang Sunda itu kan kadang orang Sunda masuk ke itu. Alhamdulillahnya mudah-mudahan silaturahmi itu nyanak berkah kang orang sadayana. Khususnya kanggo teh neng leor sareng wargi-wargi di desa sadaya sakeluarga gitu. Bu aja sehat? Sate acan nyarios. Ieu kunaon ka dieu teu aya informasi. Memang sengaja seperti gitu. Jadi naon teh bahasana teh masihan door prize. Door prize. Jadi memang acara gerebek ieu mah tanpa konfirmasi Tapi heula. raras wargi puntennya ieu mah raras tanpa neng lor tanpa terang ya Allah gitunya. Enten kaget gitu. Kaget bener berarti nya. Kaget bener-bener ya Allah Rasulullah ya Allah kagetnya ya Gusti. Berarti door prize-na sukses ya. Nah gitunya. Ayo wirang. Itu oke bilang naon emang? Hah? Teneng mah amis bujur seri wae. Tah jantan aya nanti kan Gara-gara corona daripada ngalamun. tah akhirnya naon teh masuk ke ranah si corona eta nya. Udah pada tahu kan. Jadi untuk pelaku-pelaku seni yang Jika suka nama tos teu aya meureunnya. corona tukang ngingkik berenang di tenggal punuk nama. Nah jadi si pelaku-pelaku seni anu sok ngahibur di live panggung maupun hajatan ataupun naon teh show-show seperti itu kan ku ayana PPKM ini kan untuk hiburan-hiburan di stop ya. Sementara wisata teneng oge otomatis liren tapi tetap berjalan. Alhamdulillah sama masih berjalan. Selain ya ngurus anak-anak anu sakieu seueurna nya aya. Banyak pisan anak-anak tuh. Iya pami misalkan ka tukang ninggal ge seueur pisan. Wah ya 100 memang tuh. Terus mah Jantan selain ya di rumah ngurus anak-anak. Terus karena ada pengalaman dia sih campur-campur ya, maksudnya sok ada balelol geningan gitu. Selain ngurus anak-anak, ibu rumah tangga. Ya pengalaman oge ti kasepuhan Kang Oon gitu nya. Seiring dengan waktu ayeuna ngahabiskeun masa tua. oh tos tua eueuh teh. 50 tahun. Sambil nyobi-nyobi menciptakan lagu. Wis Gitu. aya Upami kelebihan. meser mah nyata biar nanti ka peser. Jantan ngadamelan nyalira. Ai tiasa manteu mung nem kitu gimana. Tapi biasa di adonan eta teh. Di adona diaduk-aduk, digoreng gitu kan. Bumbuan. Di bumbu gitu kan teh acan di ieu kan dieder Digoreng di kacan. Masih kena disusun. Eta kode saudara sama wargi, kode bahwa anu salami ieu memang teu katabis kurang sadayana teh neng leor teh ieu single terbaruna atanapi album terbaruna teh mana sih gitu kan. Pada menunggu lah ya intinya. Nah kebetulan untuk hari ini kita silaturahmi ke sini sekalian kita nanyain progres ataupun
program untuk kedepannya ya. Nah, tadi kan udah dibahas nih neraskeun naon teh di Pun Guru. Pun Guru. Janten salian ti penyanyi pengalaman seiring dengan waktu. seiring dengan panggung waktu ke menciptakan panggung, lagu namanya. menciptakan lagu dengan adanya properti kayak Simoni. Si Monica no? Orai. Orai. Tadi teh ya. Cenah-cenah ieu abdi Nyi Ronggeng Ratu Orai. Beda abdi nyanyi tari sok ngabantun orai. Eta lagu baru. Sanes eta mah lagu album anu kadua Album anu kadua. Kang Noon be. Hasil karya cipta Kang Hasil, Oon. Wih, memang gitu. Kang Oon mah jangan ditanya lagi. Jangan ditanya lagi itu eta mah. Cek naon teh nanya atuh ge nya. Eta hasil karya Kang Oon tah. Tadi kan Teneng Leor kan nyiptakeun lagu ya. Sabaraha lagu anu diciptakeun ku Teneng Leor? Alhamdulillah entos lumayan lah. Sekitar 5 album biasa. 5 album nu diciptakeun ku. Tapi terus aya nu di publik Atas Laguna. di YouTube 2 album. 2 album eta hasil karya Hasil Teneng Leor. karya Neng Leor Sadayana. Antawisna lagu naon anu Antawisna. dipikar pisan. Oh di Pikarasap aya lagu Sajorelat. Sajorelat rerendengan lain. Oh, iya. Sajorelat eta Sajorelat. karya Teneng Leor ya. Teh Leor. Aya oge sauyunan. Sayuna. Aya oge apa seueur we. Aya 2 album dari dinya. Ulah lamun Sajorelat paling nya masuran teh paling dipikar paling seneng lagu. dipikaresep Sajorelat. Sajorelat. Jadi anjeun dong ka Sajorelat teh katinggal ka dieu Naon atuh ai deuk tok assalamualaikum. Ibu cenah itu aya tamu saha? Ya Allah makanya ke didadamping pakai sarung kan lompat ka hareup teh. Asal kumaha diinget-inget teh heueuh. Oh, jadi bae lagu. Awalna teh padahal gitu. Ih, tadi ka dieu soteng. Saha? Mager-mager. Kana mah aya lagu. Tuh di mana urang tepang anu munggaran. Tuh di mana urang kenal patepang marai. Panas poe da sakieu mentrang emut ka salira. No sakieu halab-hab hanaang sono ka salira. Wis, Lagu ieu Sajorelat. ieu lamun aya nuju sono ka seseorang cocok bisa nih lagu. Gitu jadi berang teh kitu asal leuwih bayungjang. Beurang asa bayung ya. Puting Peuting. pokoknya tegeran sagala ning we kitu. Jadi nyaho panjangna berang, nyaho panjangna peuting. Tepikeun ka eta we SOG. Tapi kan kak jadi cai gitu. Hah? Hebat eta teh judulna teh Sajorelat. Sajorelat. Hasil karya Teneng. Woi, memang nggak usah dilakukan lagi lah ya kalau yang namanya Teneng Leor ini. Manawi teh ngarelepna dina media atau video di dunia belan musik gitu kan. Belantika musik naon bahasana teh? Belantika musik. Belantika musik. Naon sih bahasana teh kieu? Belantika musiknya. Bener kan? Bisa salah kayak era Aipanya teh gitu hijrah gitu hijrah. Jadi Hijrah pagawean. nyebat teh tapi naon teh awe tuh. Bade akang, bade encek, bade nu kasep, bade nu ganteng ya. Masuk kitu. Pokoknya mah kieu lamun Teneng Leor nyebat ka abi kasep nomor Masih emut teh waktu syuting di Payun. ya emot atuh. Hah? Teu ngicep-ngicep. Jadi aya tantangan waktu hari teh aya challenge ulah ngicep tapi memang jago sih. Teu ngicep setengah jam ya nya. Teu ngicep teu berkedip jadi setengah jam itu lamanya. Memang luar biasa. Yang penting aya mantong. Entong ah mah. Pasti bakal eleh deui ke wirang atuh. Jauh-jauh ti Bandung ka dieu. Itu Purwakarta lebatna. Purwakarta. Jauh-jauh ka Purwakarta ngadon eleh makan. Mending entong ah. Era atuh ah. Janten saudara nama Neng Leor masih selalu aktif dan itu namana di seni memang udah ngalir banget dari orang tua. Turun temurun dari kakek nenek moyang. Memang kasepuhan sadayana tina kasenian seni wayang golek ya Rama Aki Abah semua pada seni janten turunan ya. Turunan janten teu tiasa sehari we teu nyanyi teu tiasa rasaan teh hariring we. Berarti lamun sehari teu nyanyi teh langsung sakau nya. Wah, pokoknya meriang. Meriang. Lamun teu nyanyi paling buka semulai. Dedeh anjeun. Lirek kapal
di tengah laut. Kapal kadede. Kapal kadede. Aya di Sumule soalna abdi ge sok nyanyi eta kapal kadede. Judulna kapal kadede. Eta hasil cipta Neng Leor, aransemen musik Oon B didukung kasepuhan pokoknya matur nuhun pisan luar biasa. Pokokna mah Kang Oon B nomor rekening kadiekeun ke ku abdi dibagikeun ka warga sadayana nya. Tah wargi alhamdulillah ningan teh karawatnya obrolan terus alhamdulillah simkuring tiasa nadunan request di wargi-wargi sadaya nepangan silaturahmina ka bumina teh Neng Leor janten tos ka uninga aya nama sakedap deui berarti masih di tahun-tahun sekarang atau lewat tahun sekarang nih? Mudah-mudahan insyaallah upami ayeuna tos aman segala rupina pokoknya segera pokokna mah diantos we nya tos kedah diantos atuh nya diantos atuh memang Neng Leor teh pada sono pisan ka wargi-wargi sadayana khususna ka OKI telepon naon dah janten ke aya 2 album nu balik diluncurkeun ku pangartana teh Neng Leor antawis pengen judul naon Pasien Bacoran aya anu format seueur-seueurnya dina lagu ieu selain ti lagu anu tadi untuk di YouTube aya sayanya 2 album aya lagu Indonesia oge Cinta Ditarik Mundur terus dibantu oge ku Kang Oon kasepuhan dina lagu-lagu Sunda pokoknya paling insyaallah lah di segera mungkin moal wara dicarioskeun judul makanya judul-judulnya pokoknya mah doa we ti sadayana usah teu bayinya itu doa itu paling penting ya gitu banyak apaan kamari ge sareng salira lin album nu kamari teh album nu kamari mah nya angin peuting Sulaya kapal kadeudeung albumnya kamari gagarapan teh alhamdulillah tiasa nanti kerja bareng lah artinya di Pasien Padamalan ku teh Neng Leor ayeuna bade nyuhun ke di Padamalan nya kan tenan pan itu KDT itu justru bade nyuhun ke Padamalan abdi bade nyuhun ke DP DP-nya tak gitu lagi alhamdulillah ingin teu karaos obrolan nya pami misalkan ayo ngobrol mah mun dipanjangkeunnya panjang mun diponokeun nya sautet gitu kadang-kadang intina untuk silaturahmi ini mudah-mudahan menjadi sebuah silaturahmi yang barokah menjadi doa buat kita semua Teneng makin sukses panjang umur terus apa lagi ya jodoh enggak ya jodoh nah gitu wargi simkuring panginten baris pamit di payunan wargi-wargi sadaya sama doa terbaik ti Neng Leor ka wargi sadayana seniman seniwati pokona ti siklak sareng ti seklokna lah kitu ujung sampai ke ujung kitunya hayu urang langkung majengkeun seni budaya urang seni Sunda nu utamina da urang-urang Sunda nya kitu mudah-mudahan oge urang kapayuna langkung majeng langkung ngajagi sagala rupina amin ngajagi silaturahmi mah memang seni Sunda ieu kanggo abdi pribadi anu tuturunan ieu turunan anu pami nu diraos memang udah mengalir dina jiwa abdi kitunya mugi ka payona urang cing repeh rapih deui cing sauyunan tina seni anu nuju urang ayeuna digarap itu seni Sunda hayulah urang saling silaturahmi antara seniman sareng seniwati khususna oge sareng ti Neng Leor nya pun rayi kitu cing langkung majeng cing langkung sukses sagala rupina pokona mah teu tiasa diucapkeun ku kata-kata didoakeun ku sadayana oge seniman seniwati hapunten salam silaturahmi nya teh Neng Leor hapunten balelo margina ieu teh nyarios heula cobi mun kali mobil pedang dosulan nulis direboning gitu ieu sudah ya Allah seplak-sepluk ya Allah nya hapuntennya anya udah beli kitu geuning teu naon paneta kan surprise teh nya. Nah gitu lagi tekaros waktu penginten insyaallah mungkin tepang di dina lain waktu sampai sareng simkuring ka kanugraha sareng oge teh Neng Leor mudah-mudahan sing langkung sukses. Sakitu nu kapihatur nih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.